keluargana nu qad wajabat lahunnar geus dicabiskeun lebet kana neraka disapatan ku ahli Al-Qur'an. Allah nyanten jalmi anu kaeng ridho Rabbul alamin mah eta disebatna ngagaduan di hitam. Dua saur aqada nu dipasikeun ku Allah nu tos dijamin nu sering ku urang didoakeun teh eta masalah lahiran yang kedua putra. Urang lahir di lahim saha dan terang ujug-ujug lahir weh lahir di cangkring putra bapak urang sugan pesen Gusti lahirkeun abdi putra artis atau Gusti ngarah kaset tulis tante putra hubungan teu nampi we kelahiran teh eta teh tos diuningakeun ku Gusti Allah diqodok ti Gusti Allah. Dina 120 dinten jalmi teh tos dipasihkeun Gusti Allah opat sasi mata kaya opat sasihan eta teh opat sasihan teh qada Allah tos dipasihkeun ilmuna dipasihkeun eta jalmi kawarok kabjabang jai yuswana sabar tahun yang jabang bayi teh hartana sabaraha triliun dah kan kurang kali teh terus nasibna rek jadi naon eta teh budak teh atos aya katangtosanna Gusti Allah ya teh eta tos ditangtoskeun ku Gusti Allah dina hari kelahiran dumawi urang ulah ngarasa bangga urang lahir da urang teu majukeun di mana-mana lahir teh da hayang mah jalmi ti putra ajengan urang teh ya tapi dah Allah nangtoskeun benten gitu. Maka anu gaduhan turunan anu sane tong ngarasa bangga sadayana ge dilahirkeun ku Gusti Allah untung urang teu dilahirkeun tina ucing oge. Alhamdulillah kan kitu nya. Paseur jamin nu ngarasa bangga ku turunan emang saha nu milih turunan asal ngarasa bangga turunan nabi turunan lagi salah nabi Adam sabangga turunan Raden turunan juragan, nampujur maruragan, sarupa. Merasa bangga. Turunan non, turunan buat turunan. Tekenging kita teh. Anu dipandang ku Gusti Allah mah naon katakwaan jadi wakos Siti Fatimah ngantunkeun. Sa Siti Fatimah teh? Siti Fatimah teh saha? Putra Kangjeng sarogena saha? Sayyidina. Putrana saha? Hasan Husein. Tah, ngantunkeun we Siti Fatimah teh. Nalika ngantunkeun Siti Fatimah teh digotong ku opat jalmi. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husein sareng Abidal Al-Ghifari. Dicanak di Kongo. Bade dikurebkeun Siti Fatimah, sadaya dikurebkeun Abidal Al-Ghifari nyarios pidato. Oh, jian gelo nya punten saya teh nya ieu mah. Nah, pidato nyalira, taneu cek Abidal Al-Ghifari teh. Nyaho sanu datang ieu, taneu cek Abidal Al-Ghifari teh. Eta Abidal pidato teh dijawab deui ku anjeunna. Ieu teh Siti Fatimah taneu. Siti Fatimah teh putrina Kangjeng Rasul. Ieu teh Siti Fatimah taneuh. Siti Fatimah teh istrina Sayyidina Ali. Abu Dar Abikari teh. Ieu teh Siti Fatimah taneuh. Ieu teh ibuna Sayyidina Hasan sareng Husein. Ari sugan teh moal celengkeung taneuh da ngajawab taneuh teh. Batak aya hati nu kadang nu batur mah teu apal anjeunna langsung awal adang ma ana bil hasab waladun nasab walakinni maudun amalus sholih cek tanah taneuh teh kami lain tempat ngitung-ngitung turunan kami mah tempat ngitung-ngitung amal soleh cek taneuh teh jadi dikubur teh tak turunan teu ngajamin turunan teh nu ngajamin amal soleh amal soleh urang
moal jami salamat di kuburan kajami jami anu bersih hate eta anu dina iri takabur iri wasud ujub ria eta teh penyakit hate lamun urang aya penyakit hate eta teh moal salamet mereumeuh bisul gorengan gitu ditaruh sama malaikat moal lamun ujub ria hasud takabur itu bakal ditaros penyakit hati mah lamun penyakit lahir moal ditaros teta anu ditangtoskeun ku Allah terus anu ditangtoskeun deui ku Allah teh perkawis maot urang pansok nyungkeun ka Gusti Allah nyungkeun naon nyungkeun panjang yuswa Gusti panjangkeun yuswa abdi kenging urang nyungkeun yuswa ka panjang Gusti Allah kenging sungkeun ka Gusti Allah ngajak Allah teh aku mah kami we tapi urang dianjurkeun nyungkeun panjang yuswa ngan yuswa teh tos ditakar ku Gusti Allah panjang yuswa jadi waktu Nabi Yakub alaihissalam kasumpingan ku malaikat maut langsung ruas Nabi Yakub teh setelah malaikat Nabi Yakub hari anjeun kadi naon kami mah bade jarah rek nyambut nyawa sanes bade ziarah we ku bakating cinta na malaikat maut ka Nabi Yakub cek Nabi Yakub teh syukur ari rek ziarah mah ngan nalika eta malaikat bade pamitan cek mah Nabi Yakub ka eta malaikat wayahna kemanya beda-bedaannya di mana-mana tek nyebut nyawa kami bejaan kami saat sana gitu kami we angkatnya jadi bartosan tah dina hiji waktu Nabi Yakub teh kasumpingan deui malaikat maut cek mah Nabi Yakub ka malaikat maut